Cuma kadang-kadang para mubalil males mikir, mata setiap rajaban dalilna hiji we, subhanalladzi asra al ayat, yang mi'raj eusina dibahas ayatna tara kabaca, dan memang males mikir. Padahal Isra dalilna surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Eta dalil Isra, perjalanan Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa dan segala pernak-pernik yang Nabi temukan selama perjalanan Isra. Sedangkan Mi'raj dalilna beda, surat An-Najmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Dugi kadinya jarak Kangjeng Nabi sareng Allah qaba qausain, 2 jengkal. Di ditu di tarful alam. Sekarang mari kita bicara satu persatu. Isra heula mun kawaktosan dugi kana Mi'raj. Kan lumayan kaganggu waktu Nabi aku petasan. Hampir balik gitu sebenarnya mari punung. Lain punungan merasa tidak nyaman, orang udah dipanggil disampaikan petasan. Kayang uing tadi nyamana waktu nangis penting, tapi eta ge keun bae dak tahun ke malobaannya kan make balon, jadi di luhur di saradana uing sieun panen bu petasan teh. Sieun. Handi. Dalilna Isra surat Al-Isra yang namanya dibaca. Yuk kita belajar ngaji per kalimat, per huruf. Sanajan dalam waktu yang sangat singkat insya Allah mual ngirangan berkah. Justru ini pentingnya ngaji tafsir Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana sakalimat heula subhana. Teliti upami urang sadayana mukaan Quran lain maca alus teuing lah elit teuing nyebut maca Quran mah bisa jadi ria ka dituna ieu mah mukaan wa iseng bari boga wudu iseng mukaan Quran. Kela ieu teh gaduh Quran di bumi gaduh TV. Coba sering mana soca urang ningali Quran apa neuleuh TV? Beda bahasana. Yo kadang orang nganilai ceramah uing teh sok demerna. Haji salah mah ngomongna kasar, neuleuh. Atuh dengekeun heula siakul kalamna kana Quran mah nyebatna ge ningali ari kana TV. Gitu. Nyolahkun meriput dengekeun heula sering mana soca urang ningali Quran apa neuleuh TV ari Quran eusina bener apa bohong ari film dina TV eusina bener apa bohong. Jadi bangsa film Cinta Fitri, Cinta Laura, Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta, cinta di balik noda, cinta di balik asmara, cangcut berdarah, ibumu bukan perawan lagi, Jaka Tingkir, Prabu Kian Santang,
tukang bubur naik haji, kiamat sudah dekat, Maija pengen ke Mekah, eta teh kabehanana ge bohong, kabehanana ge waduh. Ari urang sering kene ningali anu bohong, da memang kurang mah karesepna kana, da memang kurang ge tukang. Jadi abdi teh ngaji teh di Riung Gunung Gede. Ya udah. Tapi ayeuna mah jarang TV Kang ngaji HP. Sok cross check heula. Garadu tasbih. Di mana? Ya curug ka mana? Kaluhur kana paku. Aya paku dina galar. Gaduh HP. Ari HP di mana? Iya kan iya. Karena naon dia teh? Pesa. Sering mana pandangan urang mencetan HP apa mencetan tasbih? HP. Nganggo pulsa dari HP. Jaringan sok gangguan tara. Mun kotaan kuota ngajangkor moal. Moal. Lamun urang nga-WA, nga-SMS, Instagram, Facebook, inbox ka jelema, kari-kari teu dibales kesel teu. Yo. Ari tasbih SMS ka saha? Ka saha? Aya nu SMS ka kabogoh ku tasbih. Sayang aya teu? Bahaya. Tasbih mah SMS ka Gusti paling nu dibacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Eta ngarasa sedih dalam kurang sholat jadi tarima iraha lamun rek init-initan tinggalin tasbih balik deui tara. Kenapa sayang pulang lagi ketinggalan tasbih dong ya? Gitu tara. Coba lamun tinggalin HP, rek init-initan HP tinggalin balik deui tara. Balik deui. Urang leuwih bangga bisa komunikasi jeung jelema, tapi urang teu boga ngarasa bangga ketika urang bisa komunikasi jeung Allah Subhanahu wa taala. Kuihan deui. Mun urang mukaan Quran Sa-Quran 114 surat ngan hiji surat nu diawali ku lapan subhana, yaitu surat Al-Isra. Baca dalam tafsir Al-Marawi juga tafsir Ad-Durrul Mansur, pangna Allah memulai surat Al-Isra dengan lapan subhana karena bade dicarioskeun perkara nu teu kaharti ku akal. Tragedi peristiwa Isra dan Mi'raj lamun dipikiran ku otak samodarna moal ngarti. Samodarna. Sampai hari ini bejana Kangjeng Nabi teh Isrona tunggang buruk, nepi ka poe ayeuna belum ada satu arkeolog hasil observasinya make nyaritakeun keberadaan buruk nawe hiji. Lamun dipikiran ku otak pek tanyakeun ari buruk teh masukna jenis binatang naon? Apakah herbivora, omnivora, karnivora? Kalau buruk itu jenis binatang herbivora berarti binatang pemakan rumput, masukna karena binatang halal. Contohna embe, doma, muning, sapi, kuda, eta ngaranna binatang herbivora. Cirina teu ngabogaan huntu anu taring anu seukeut. Pertanyaan nu kadua, lamun buruk masukna binatang herbivora, sok jukut naon karesepna, di mana ngaritna, saha purah marabanana, di mana kanangna, nepi ka poe ayeuna nu ngajawab hiji-hiji acan. Oh cenah buruk mah masukna binatang karnivora.
Boleh. Kalau buruk binatang karnivora berarti punya gigi taring dan runcing, kabekina daging atah, sakelasna anjing, kucing, meong. Pertanyaan anak saha nu sok marabanana di mana balanya dagingna? Teu kaharti dewe ku akal. Atau yang ketiga, buruk teh cenah binatang omnivora. Sok di mana guyangna? Lamun jiga meri jeung Manila, nepi ka poe ayeuna hiji wae mikiran Isra Mi'raj tong waka di jalan pepenak jeung 17 pepenakan mikiran buruk nage teu ngarti-ngarti nepi ka ayeuna jangankan arkeolog kafir sekalipun arkeolog muslim nu bisa menemukan tapi lamun dijawabna ku iman sabodoh teu hayang nyaho akal urang rek ngarti rek teu ngarti nu diucapkeun ku Kangjeng Rasul wajib bener mustahil bohong percaya beuti heula soal ngarti teu ngarti da teu kudu ngarti wae. Kedua, Kangjeng Nabi Isra teh aya saksi. Leres teu? Saha saksina? Ceramah Maulid Nabi gampang wong Nabi na lahir. Umi na aya, Umi Aminah, kakek na aya, Abdul Muthalib, uak na aya, Abu Thalib, Kangjeng Rasul na aya, 63 tahun di muka bumi. Rek iman teu iman lain urusan nu penting Rasulna tetap aya. Gampang nyaritakeun barang nu aya. Terus deui ceramah Muharram hijrah Nabi gampang. Wong Nabi na bener ngali nu nyarenganana Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, petunjuk jalan Abdullah bin Uraidiyah, pembajak di jalan ngaranna Surokoh. Jelas saksina aya. Ceramah nuzulul Quran gampang. Wong Quran aya urang ge baroga. Kacek tara dibaca unggul. Ma'asyiral muslimin, ceramah Isra Mi'raj enteng-enteng bangga sabab teu aya saksi. Lamun teu ditarimana ku iman susah. Cacakan nu aya saksi oge jelas. Sidang di bulan Agustus jatuh vonis kamari akhir Februari leres teu. Aya polisi maehan di imah ku senjata milik gara-gara pamajikan terus polisi nate ditewakan ku terus dipecatan ku jadi nu gelona ge Sambo lain polisi nu gelo masih Sambo ulah nu gelona polisi naon sababna sabab wal hukmu li juz'i ala kulli studil fadha bil istiqra'i indahum ukil ngaranna teh kias istiqra'i hukum juz'iyun dipake ngahukuman kana kulliyun teu meunang seperti kullu hayawanin yuharriku faqaul a'la indal maddi peda aya buaya teh lamun nyapek anu sok oyagna teh nu luhur aya urang mah nu hanap urang mah nu ngagayem teh nu hanap nu luhur cicing ari buaya mah nu oyagna teh nu luhur darwe dijieun hukum kullu hayawanin yuharriku faqahul a'la indal maddi sakur hayawan sok ngagedageun cangkem nu bola luhur nalika nyapek berarti urang yang ngagedageun teu meunang hukum kulliyun teu meunang dipake ngahukuman kana juz'iyun dalam ilmu mantiq disebutna kias istiqra'i gak boleh jadi nu gelona ge Sambo. Sidang perkara nomor 706 dimulai dan terbuka untuk umum. Titulihin. Saudara terdakwa, apakah saudara baik-baik saja dalam keadaan sehat? Puji Tuhan, sehat yang mulia. Baik, kalau begitu saya bacakan hasil putusan musyawarah rapat kerja para hakim dan anggota di Jakarta Selatan. Pengadilan perkara nomor 706 dengan terdakwa atas nama